Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina video pengajaran mata kuliah Pendidikan Bahasa Sunda berbasis IT Laungan Ayeuna ngabahas ngeunaan bahasan tradisi Sunda pikeun SMA SMK kelas 12. Wilujeng tepang sareng kelompok hiji anu anggotana aya Andi Susnandi, Aang Sudirman, Dina Dianati, Evi Nafisah, Fadia Nursalsabila, Neng Rani, Yulia Siti Farihah, sareng Esa Karisma. KIKD dina bahasan ayeuna nyaeta KI-na nganalisis eusi, struktur, jeung aspek kabahasaan teks basa tradisi Sunda. KD-na nyiapkeun basa tradisi satempat ngaliwatan sababaraha media, saperti mading, pameran fotografi, sareng film dokumenter, tur berhartoskeun kaidah basa Sunda. Budaya nyaeta sakabeh aspek anu aya patalina jeung kahirupan manusia sapopoe. Basana, senina, adat istiadat, atawa kabiasaanana. Sunda teh beunghar ku budaya anu luhung anjeunna hanjakal dina zaman modern jiga ayeuna. Budaya Sunda loba nu geus kasilih ku budaya anu datangna ti bangsa sejen. Loba barudak ngora anu geus teu apal deui kana budayana, malah leuwih apal kana budaya dengan sabalikna, budaya Sunda malah loba pikareseupeun ku urang deungeunna. Buktina, loba urang deugeun anu ngahaja nalungtik budaya urang pikeun diwanohkeun di nagarana. Lila-lila mah bisa jadi urang dengan leuwih wanoh ka budaya urang batan urangna sorangan anu disebut nu bogana. Naha urang rek mikeun mun tepi ka kitu. Dina pangajaran ieu, hideuk bakal diwanohkeun kana rupa-rupa budaya urang Sunda. Bahasan teh tulisan dina wangun lancaran anu medar hiji pasualan, eusina bisa naon bae, biasana dumasar kana fakta-fakta boh tina hasil panalungtikan pangalaman sorangan. Nu penting mah aya pangaweruh-pangaweruh anyar nu gede mangpaatna keur anu maca. Cara nulisna bisa narasi, deskripsi, eksposisi, jeung argumentasi, atawa bisa oge campuran tina sababaraha cara nulis di luhur, upamana narasi jeung eksposisi, narasi jeung deskripsi, atawa narasi jeung argumentasi. Bahasan biasana diwangun ku bubuka, eusi, jeung panutup, disebutna bagian struktur bahasan. Anu kahiji, aya bahasa. Di handap ieu aya contoh bahasan ngeunaan kampung adat anu masih keneh aya di tatar Sunda. Kampung Gede Kasupuhan Cipta Gelar, peranahna di Kabupaten Sukabumi, persis nama di Kampung Sukamulya, Desa Simaresmi, Kecamatan Cisolok, di sisi laut, Palabuhan Ratu. Disaprak kantor Pemda Kabupaten Sukabumi pindah ka Palabuhan Ratu. Rada leuheung ka kota teh. Teu jauh teuing jiga basa Pemda Kabupaten di Cisaat keneh. Najan teu jauh ka kota sarta geus rea kagiridik ku jalma nu ngadon ulin, masyarakat Kampung Gede Kasupuhan Cipta Gelar mah ageuh keneh nyangkal tali paranti adat warisan para karuhun. Boh wangun imah, boh hirup kumbuk sapopoena masih mageuhan kabiasaan urang Sunda pituin, anu can kacampuran ka pengaruh modern. Di Pakapungan Cipta Gelar mah, wangun imahna oge potongan imah panggung tina bilik keneh. Nu disebut imah panggung tina bilik teh nyaeta imah anu aya kolongan. Jangkung kolongna kira-kira 60 cm. Lamun rek unggah ka imah teh kudu nece heula golodog anu ditunda di handapeun panto hareup. Biasana tina batu tatapakan anu wangun pasagi opat jeung badag. Ketah wangunan imah oge handapna make batu tatapakan anu sarua jengkungna. Anggang ti batu ka batu teh paling 3 meteran.
Nanya eta wangun suhunan, lolobana segi panjang, sok ditambahan emper di bagian harup jeung bagian tukang. Harupna tina daun tepus, eurih atawa injuk. Moal matak bocor najan hujan gede oge, da ditumpukna rekep pisan. Sedang minangka lantena, tina palupu babagian imah diwangun ku tengah imah, paranti ngumpulna sakabe anggota kalawarga. Pangkeng atawa kamar paranti sare, padaringan atawa goah paragi nenden beas, jeung dapur paranti masak. Lian ti imah pangeusi lembur, didinya oge urang bisa magihan bumi ageung, leuit jeung saung lisung, kumawe di pakapungan Sunda baheula. Anu disebut bumi ageung nyaeta paranti ngariungna masyarakat lamun aya pasualan anu kudu dibadamikeun. Biasana di jajaran ku sesepuh lembur anu disebutna sesepuh girang. Ngeunaan leuit lamun dina bahasa Indonesia mah disebutna lumbung, paragi nenden pare. Wangunna jiga imah ngan leuwih leutik. Sisina ditutumpukan ku bilik, harupna ku injuk. Leuit ti parenehna di sisi pakampungan. Unggal imah pasti ngabogaan leuit. Jadi moal pacorok pangaboga. Di deukeut wangun leuit diwangun saung lisung nyaeta saung paranti nutu sakumna pangeusi lembur. Saung lisung mah ngan hiji dipake ku salembur. Ku kituna mangpaat saung lisung teh lian ti paranti nutu. Oge tempat campur gaulna urang lembur. Aya sababaraha adat kebiasaan anu tetep dipiara ku urang cipta gelar. Rupa-rupa upacara geus biasa dipigawe. Geus pupuguhun anu patali jeung kahirupan hiji jalma mah. Ti mimiti ngandung ngalahirkeun, ngubur bali, mere ngaran, nyunatan keur budak lalaki, ngawinkeun nepi ka maotna nu weleh dibarengan ku upacara anu dikokojoan ku sesepuh girang. Anu beda ti batur. Dina upacara tatanen, dina prak-prakana rek tatanen, biasana dimimitian ku jarah ka makam karuhun lembur anu aya di wewengkon Bogor Kidul jeung Banten Kidul. Anu indit jarahna mah teu kudu sarerea ngabring. Cukup diwakilan ku sesepuh girang jeung reng-rengana di kuburan para karuhun ieu. Sesepuh jeung reng-rengana ngalantangkeun doa amit rek ngamimitian ngabaladah. Geus reng sejarah, sesepuh girang balik di kelembur, mawa iber iraha ngamimitian ngagarap huma. Petingna rek ngabaladah di imah sesepuh girang diayakeun upacara salametan anu dihadiran sakabeh tokoh adat jeung sesepuh lembur. Ti saprak der tatanen, rupa-rupa upacara teu eureun-eureun dilaksanakeun. Dimimitian ku upacara muka huma, upacara ngaseuk, upacara mipit, upacara seureun taun, upacara nganyaran, ngadiukeun jeung upacara ngahudangkeun. Anu sohor sarta sok remen diwartakeun dina koran. Majalah malah remen dipidangkeun dina televisi nasional, nyaeta upacara seureun taun. Malah dina upacara seureun taun mah sok didatangkeun ku turis mancanagara sagala. Lian ti turis lokal teh, upacara emang ngahaja dipidangkeun keur lalajoan. Dina usum upacara seureun taun ieu, Kampung Cipagelar lir jadi kampung wisata. Kasenian-kasenian tradisional model ngagotong pare, ngagondang jeung sajabana dipinton ku masyarakat anu khusus manang milih sarta didangdanan anu pantes. Anu dagang cindramata khas Kampung Ciptagelar oge loba. Pangpangna barang-barang karajinan tina anyaman model bomboko dudukuy hihit jeung sajabana. Anu salajengna nyaeta struktur bahasan. Bahasan diwangun ku bubuka, eusi jeung panutup. Kitu deui dina bahasan ngeunaan Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar aya bagian bubuka, eusi jeung panutup. Bubuka. Bahasan babagianana parenahna di Kabupaten Sukabumi, persisna mah di Kampung Sukamulya, Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok. Di sisi laut Pelabuhan Ratu, di saprak kantor kota Kabupaten Sukabumi pindah ka Pelabuhan Ratu, rada leuheung ka kota teh, teu jauh teuing jiga baheula. Basa kota kabupaten di Cisaat keneh.
Najan teu jauh ka kota sarta geus reaka giridig ku jalma nu ngadeun ulin, masyarakat Kampung Gede kasebuhan Cipta Gelar mah pageuh keneh nyekel tali paranti adat warisan para karuhun. Boh wangunan imah, boh hirup kungguh sapopoena. Masih magehan kabiasaan urang Sunda pituin anu can kacampuran ku pangaruh modern. Eusi di pakampungan Cipta Gelar mah wangunan imahna oge potongan imah panggung tina bilih keneh. Nu disebut imah panggung nyaeta imah nu aya kolongan. Jangkung kolongna kira-kira 60 cm. Lamun rek unggah ka imah teh kudu nece heula golodog. Anu ditunda handapeun panto hareup. Biasana tina batu tatapakan anu wangun pasagi opat jeung badag. Ketah wangun imahna oge handapna make batu tatapakan anu sarua jangkungna. Anggang ti batu ka batu teh paling 3 meteran. Wangun suhunan lolobana segi panjang. Sok ditambahan emper di bagian hareup jeung bagian tukang. Hareupna tina daun tepus, eurih atawa injuk. Moal matak bocor najan hujan gede oge. Da ditumpukna rekep pisan. Sedeng minangka lantena tina palupuh. Babagian imah diwangun ku tengah imah paranti ngumpulna sakabeh anggota keluarga. Pangkeng atawa kamar paranti sare, padaringan atawa goah para ginendeun beas jeung Lian ti imah pangungsi lembur, didinya oge urang bisa manggihan bumi ageng. Leuit jeung saung lisung. Kumaha wae di pakampungan Sunda nu baheula. Anu disebut bumi ageng nyaeta paranti ngariungna masyarakat lamun aya pasoalan anu kudu dibadamikeun. Biasana di jejeran ku sesepuh lembur anu disebut sesepuh girang. Ngeunaan leuit lamun dina bahasa Indonesia mah disebutna lumbung. Paragi neundeun pare. Wangunna jiga imah ngan leuwih leutik. Sisina ditutupan ku bilik, hareupna ku ijuk. Leuit teh parenehna di sisi pakampungan. Unggal imah pasti ngabogaan leuit. Jadi moal pacorok pangaboga. Di deukeut wangunan leuit diwangun saung lisungna nyaeta saung paranti nutu sakumna pangungsi lembur. Saung lisung mah ngan hiji dipake ku salelembur. Ku kituna mangpaat saung lisung nyaeta lian ti paranti nutu oge tempat campur gaulna urang lembur. Aya sababaraha adat kabiasaan anu netep dipiara ku urang Cipta Gelar. Rupa-rupa upacara geus biasa dipikagawe. Geus puguhan anu patali jeung kahirupan hiji jalma mah timimiti ngandung ngalahirkeun ngubur bali mere ngaran. Nyunatan keur budak lalaki ngawinkeun nepi ka maotna teu weleh dibarengan ku upacara anu dikokojuan ku sesepuh girang. Anu bedana ti batur dina upacara tataneun dina prak-prakna rek tataneun biasana dimimitian ku jarah. Nyaeta jarah ka makam karuhun lembur nu aya di wewengkon Bogor Kidul jeung Banten Kidul. Anu indit jarahna mah teu kudu sareng ngabring. Cukup diwakilan ku sesepuh girang jeung rengrenganana. Di kuburan, paranti karuhun ieu, sesepuh girang jeung rengrengana ngagalantarkeun doa amit rek ngamimitian ngabaladah. Geus rengse jarah, sesepuh girang balik deui ka lembur, mawa iber iraha ngamimitian ngagarap huma. Sesepuh girang balik deui ka lembur mawa iber iraha ngamimitian ngagarap huma. Peutingna rek ngabaladah di imah sesepuh girang diayakeun upacara salamatan anu dihadiran sakabeh tokoh adat jeung sesepuh lembur. Rupa-rupa upacara teu eureun-eureun dilaksanakeun. Dimimitian ku upacara muka huma, upacara ngaseuk, upacara mipit, upacara serentaun, upacara nganyaran, ngadiukeun jeung upacara ngahudangkeun. Panutup anu sohor sarta sok remen diwartakeun dina koran, majalah, malah remen dipidangkeun dina televisi nasional nyaeta upacara serentaun. Malah dina upacara serentaun mah sok didatangan ku
turis mancanagara segala lian ti turis lokal teh. Upacarana memang haja dipidangkeun keur dilalajonan. Dina usum upacara seren tahun ieu, Kampung Cipta Gelar lir jadi kampung wisata. Kasenian-kasenian tradisional model ngagotong pare, ngagondang jeung sajabana dipintonkeun ku masyarakat anu khusus meunang milih sarta didangdanan anu pantes. Anu dagang cenderamata khas Kampung Cipta Gelar oge loba pang-pangna barang-barang karajinan tina anyaman, model boboko, dudukuy, hihit jeung sajabana. Tuh geuning kamonesan urang lembur oge bisa payu dijual. Evaluasi anu kahiji satos maca tur ngaregepkeun bahasan ngeunaan Kampung Cipta Gelar pek ku hideup sewang-sewangan sebutkeun bagian bubuka tina conto bahasan Sunda di luhur kalawan genre. Anu kadua, naon wae anu kaasup struktur bahasan teh jelaskeun. Anu katilu, satos maca tur ngaregepkeun bahasan ngeunaan Kampung Cipta Gelar pek ku hideup sewang-sewangan sebutkeun bagian eusi jeung panutup tina conto bahasan Sunda di luhur kalawan genre. Hatur nuhun.